Panu datang ramai ramai ya mah. Koringnya, lagandeng koring. Nungguin ya. Anjay men. Padahal suara nangis ngerebek ya ta. Gaul banget bro. Ngejailan ya. Nah. Orang korikan. Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams 5 juta 5 awas menurun. Lanjut. Didik anak kita supaya anak kita bisa membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat khusus bikin pembaca Al-Qur'an. Dengekeun Bu. Al-Qur'an. Misalkan aya orang dia nu maca Qur'an, teu nyaho kana artina, teu nyaho kana tafsirna, ngan hukur bisa maca doang. Cik ulama fata'abbad bitilawati, maka maca nage insyaallah jadi ibad. Alangkah bahagianya Bu. Ketika orang sakaratul maut, ngap-ngapan, anak orang cerik digigireun ceuli urang bari nalkinan urang, betul? Mangkana pasantrenkeun anak. Teu naon misalkan urang boga anak loba henteu jadi kiai ge bisi hari umat teu naon, minimal hiji bae. Boga anak 3 hiji jadi kiai, nu hiji jadi dokter, nu hiji jadi polisi, panata dunia hasanah akhirat hasanah, betul? Mana jeung bapana keur sakaraat. Misalkan salah sahiji bapana keur sakaraat. Pan aya nu jadi kiai, datang balik ka imah langsung ngalahudu muka Quran ngaji bari ceurik gigireun bapana. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Bari ceurik gigireun ceuli mana nu keur sakaraat. Datang anakna nu kadua nu jadi dokter, langsung nyokot Quran bari ceurik gigireun mana ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim wa ilaihi turja'un. Orangnya dokter untuk ngaji ya. Datang anak nu katilu menjadi polisi, langsung ceurik gigireun bapak. Ngaji Quran sugan teh ngaji Quran bisa lagam polisi meureunana. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Eta mana tadi ngap-ngapan langsung host bapak harita kene. Itu udah lewasan ku anakna. Itulah alangkah bahagianya ketika kita punya anak bisa membaca Al-Quran. Bahkan Pak, catat, bahkan Bu, ketika orang di jero kubur, kapoekan teu aya nu bisa nulungan urang. Urang digencet ku malaikat, disiksa di jero kubur, teu bisa tutulungan. Teu aya nu bisa nulungan urang kecuali amal ibadah urang. Tapi wasilah anak orang bisa ngaji Quran, wasilah anak orang bisa ngaji Yasin. Ketika orang digencet di jero kubur, disiksa di jero kubur, anaknya ceurik ngaji Yasin. Maka cik ulama, khuffifat adabu wa in kana ahlul adab. Maka siksa anak di jero kubur dientengkeun ku Allah. Wa in kana ahlul adab, sok sanajan indung jeung bapana geus dicatat bakal jadi ahli siksa. Nges dicatat bakal jadi ahli siksa kulantaran di dunia nanti lo dek salat, kulantaran di dunia nanti lo dek ngaji, kulantaran di dunia nanti bangkawarah baik Allah Subhanahu wa taala. Tapi wasilah anak-anak di pesantrenkeun ketika disiksa di jero kubur, ketika digencet di jero kubur anaknya ceurik ngaji Quran, maka siksaanna diangkat ku Allah saeutik saeutik. Bungan teu. Aya anak anu pesantren jadi aya alhamdulillah urusan Bu. Terus biaya ulah okadana masantrenkeun anak. Lamun ibu-ibu boga anak masantren, eta anak anu di pesantren insyaallah bakal jadi tiket pikeun mawa ibu asup kana surgana Allah. Ya Rabbal. Lanjut. Ih cenah ngomong teh muslim sabaraha.
Jam 10. Sudah 1 jam. Lanjutnya. Terakhir. Cik Ibnu Athaillah. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan li'asika min husulil istiqamati ma'a rabbika. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang manusia biasa, Bu, benar tak? Bapak-bapak manusia biasa, benar tak? Yakin loba dosa jeung salahna, betul? Tapi ketika orang boga dosa ke Allah, loba maksiat ke Allah, jangan dijadikan alasan dosa tersebut untuk kita tidak mau bertobat kepada Allah. Lah Ustaz, lah kiai kula mah isin mereka masih nage. Da rumah sabaheulana tukang maling, rumah sabaheulana tukang bobok, rumah sabaheulana tukang tarok, rumah sabaheulana tukang ngobat, rumah sabaheulana tukang ajablay kula mah isin mereka masih nage. Dengekeun Pak. Sebesar apapun dosa kita lebih besar ampunan Allah. Sebesar apapun dosa kita lebih besar ampunan Allah. Betul? Ulah minder ke Allah. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan li'asika min husulil istiqamati ma rabbika. Ketika kamu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan dosa tersebut sebagai alasan untuk kamu tidak mau bertobat kepada Allah. Jeur teuing dosa mah dosa, nu penting urang tobat ngalobakeun istighfar hayang dihampura dosa ketika maut hayang husnul khotimah. Sakitu, betul? Betul. Ieu mah kadang-kadang aya jalma nu kakarek rek ka masjid sok dilalagakeun. Bener henteu? Bener teu? Harina baheulana jalma madu karek rek ka masjid dilalagakeun. Woi, paingan bawa sep neraka orang si eta ka masjid. Tapi nabina ya. Tapi nabina, betul? Dengekeun Bu, dengekeun Pak. Sebesar apapun dosa kita lebih besar ampunan Allah. Andai kata dosa kita besar melebihi gunung, ingat ampunan Allah lebih besar daripada gunung. Andai kata dosa kita luas seluas samudra, ingat ampunan Allah lebih luas daripada samudra. Andai kata dosa kita lebih banyak daripada kerikil di jalan, ingat ampunan Allah lebih banyak daripada kerikil di jalan. Dengekeun Bu, dengekeun Pak. Ketika orang geus daek ibadah ke Allah, ketika orang geus rajin ibadah ke Allah, aya dulur orang, aya tetangga orang, aya kerabat orang, can daek ka masjid, can daek ngaji, can daek salat, tugas kita merangkul bukan memukul. Betul? Betul? Bila mana misalkan aya tetangga orang, aya dulur orang, aya kerabat orang, lu can daek salat, lu can daek ka masjid, lu can daek ngaji, ingat tugas kita mengajak bukan mengejek. Betul? Betul? Kudu saling kudu saling hargaan. Itu ulah minder lobakeun istighfar ka Gusti Allah supaya dihampura dos. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nah, berarti poinna 3 pengajian ieu, tanamkan kepada anak-anak kita nu kahiji supaya anak urang cinta ka para nabi-nabinya Allah. Terutama Nabi anu diperingati muridna kurang. Anu kedua, tanamkan kepada anak kita supaya anak kita cinta kepada turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu katilu, tanamkan kepada anak kita supaya anak kita bisa membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan orang sana menang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nabi Muhammad ia adalah nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik segede hulu. Tidak ada lagi nabi sesudah Kangjeng Nabi Muhammad. Di wari akhir zaman loba nu ngaku jadi nabi. Aya nu ngaku jadi nabi, tetanggung-tanggung aya nu ngaku jadi malaikat. Bahkan tetanggung-tanggung aya penyanyi dangdut diangkat jadi wali. Naudzubillahi min. Tetanggung-tanggung kiwari aya nu bisa ngobrol jeung sideung. Malaikat di udah-udah. Asyikik ita syatita. Hai. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Catat, Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman, nabi yang paling mulia, nabi yang paling istimewa. Walaupun dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan Quran, dibandingkan dengan langit, dibandingkan dengan bumi, lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catat ke orang dia, Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Makanya tolong catat, bila mana aya jalma ngaku jadi nabi sesudah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sok sanajan eta jalma gagah ilmu
ilmuna, cangkung gede awakna, kasep bangetna, boga ajen rawa rontek pancasona gelap ngampar waringin sungsang, kesik dicabak jadi emas, daun dicabak jadi duit, bisa hiber tanpa menggunakan pesawat, bisa nyebrang lautan tanpa menggunakan kapal laut, tapi ngaku jadi nabi sesudah kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong catat, orang tersebut halal getihna hari tak keneh lamun teu daek tobat. Betul? Betul. Takbir. 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 Ada kesurupan ya. Enggak sudah terus jangan kesurupan. Sakitu tisim abdi, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha'i wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.